Mankoba kalima nyarioskeun anggoan sareng katuanganana waktos nyantri. Ari panganggoana nyaeta jubah anu didamel tina bulu domba anu kasar. Dina mastakana dibeulitan ku sacuwir lawon. Ari angkat-angkatan sanaos nyorang cucuk oge tara nganggo tarumpah atanapi sapatu. Ari katuanganana cekap ku bubuahan bae sareng dangdaunan di sisi uahna. Ari wengi seseringna tara kulem. Hiji waktos anjeunna parantos sababaraha dinten henteu tuang leuit. Jol aya hiji jalma ngadeuheus piunjukna eta jalma ieu jisim sajabakti nyanggakeun artos. Ari artosna diwadahan dina kanju hatur lumayan keur ngagaleuh katuangan. Dauhan Syekh Abdul Qadir nuhun sareng teras eta artos ditampi. Teras Syekh Abdul Qadir ngagaleuh roti keur tuangan. Barang anjeunna parantos calik bade tuang roti guprak aya serat anu ragrag ti awang-awang. Ari uningana eta serat teh kieu. Innama ju'ilatis syahawat lidu'afai ibadi litasta'inu biha 'ala ta'at wa ammal aqwiya fama lahum walisyahawat. Hartosna pikeun abdi-abdi aing anu lembek memang dipaparin syahwat kana barang dahar supaya bisa nulungan kana taat. Ari pikeun jalma anu gagah mah naon perluna nurutkeun syahwat. Tidinya roti teh dilesotkeun deui henteu teras dituang. Teras anjeunna angkat deui ka tegalan margi anjeunna uninga yan eta teh semata-mata nyaeta pepeling tinu agung kana salirana. Subhanallah. Barakallah. Mudah-mudahan kita tersirami ya kaum muslimin wa muslimat di mana wae ayana karomatna luar biasa. Pantas Allah memberikan sifat jalaliyahnya. Syekh Abdul Qadir luar biasa ternyata. Dan saya pun semata-mata hanya bisa membacakan dan sedikit-sedikit mencontoh. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.